Iya ya, Mama Hajah Igar ya. Ulah kitu jah. Amin. Amin atuh. Amin ya amin. Amin. Nyangke asal dipanggilkan lagu banyak. Lagu naon? Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Nah, iya bagian perdapuran tuh. Ganteng deh. Ganteng atuh. Kumaha nu penting kumaha? Mantap. Perdapuran ya geus 4 poe tinggal. Kumaha ya panang kumaha ya? Kumaha naon? Kumaha ya alusna kumaha ya? Kumaha halus. Ya deh kumaha dibersihan. Ya bagian dapur ya. Keur masak naon ieu teh? Ya, kentang. Kentang. Bah, sehat, Bah? Alhamdulillah. Ya Paho. Aya Bapak Haji Cilun ya. Ngotang gitu. Asa poe kok ngotang mana nya? Kela kumaha oh kudu kieu euy. Oh, ngajang ye. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Itu tadi ya? Pak RW kan ya Pak RW? Alhamdulillah masih kena jabat Pak RW-nya. Oke, sehat Ki. Siap. Sing peranjang umur sing sada rehat sadayana nya. Oh, nuhun sadayana. Oh. Bagian dapur oge aya makanan mah mau kalaparan, tenang. Asli atuh kudu aya. Aya naon ieu? Daging. Eta naon kitu? Hayam. Aya mana we teh suung gitu. Nah. Iya ya Mama Hajah Igar ya. Ulah kitu jah. Amin. Amin atuh. Amin ya amin. Amin. Nyangke asal dipanggilkan lagu banyak. Lagu naon? Lagu bulan sanes, lagu hileud hideung. Alah, ateul mejaan. Entong ateul. Ateul tuh. Langsung dijogedan cenah. Sudah taek mampu hidar. Nah, itu bagian dapur ya, alhamdulillah. Ini dia Bapak mantan Kades kita yang sangat luar biasa, alhamdulillah. Sing seksa, sing panjang Yosua-nya banyak. Amin. Panjang Yosua. Ngajalin silaturahmi saterasna tong aya kendatna. Amin. Mudah-mudahan ieu pun anak ibu syukuran pun incu cing lancar segala. Amin. Mudah-mudahan ka warga masyarakat oge sami cing salarehat. Amin. Salayana. Amin. Bapak sing sehat ya? Amin. Nuju naon nih dia ieu? Hah? Nuju naon nih dia? Apaan incu ieu? Hiburan incu. Dan si naon ieu maksudna? Oh ieu dagang hidangan. Sing lakunya sing saya sadayana. Kan bujur kuda. Nah, ini suasana aya teh aja. Nuju naon nih dia enak ieu? Saya nuju ngajak Jagi naon nih teh? Barat mana? Aya Ibu Kadus. Halo, sarangeo. Naon artina eta? Sorry. Nah kumaha tuh itu Ibu Hajat tuh nuju sarang ngobrol nuju tamu. Kita review ke dapur ya. Nah ini ibu-ibu yang sangat luar biasa tuh, lihat. Semangat terus ya. Oh marukan teh aya di kampung mah kieu resepna teh tuh beda jeung di ujung Berung. Nyali tuh. Pamali tong gitu atuh nah. Aku parigu. Aduh tuh. Tuh. Ya cai teh ya. Senyum heula senyum. Senyum heula. Mama lah abi mah. Oh. Kana ngamerakeun budak. Oh. Oh. Nah kuda di foto di kuda, gerak abrek.
Mi sehat Mi. Seret Mi. Iya ya Ibu Haja dia ya. Lo juga goreng naon ya? Goreng kentang. Oh, lihat, wih mantap luar biasa. Mau naik kuda? Mana kudanya mana? Kudanya mana? Itu di bawah di sana tuh. Di bawah. Tuh. Ayo. Pasti nauge bakal aja. Buksaki dan biasa kadulikeun bobot capanon sareng tebakan. Oke anjing ayeuna dugi ka kesoten beberanya mau. Oke orang kawitan kamu kesemburi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke sumbang dina hal yang ngajuru kami tak tektok dina takwa pedangna. Oke mau atur simpuling waktu nyaros tidur kamu kenincakan wirahma apunten ketika sedayana terima. Bismillah menutup amin jarwang alamin kopian pengesan gusti sadaya nuwun. Obat
Ayo menawi Tebang mau orang dia di panggung seni nyalakan pada pasono jeung rombongan kuda reko saya jujur ngahatur
Dimulai dari sekarang perjalanan trek kita dari Kampung Madur sampai Cikuda, nanti ketemu Ganyan lagi ya. Tuh kudanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehat ya naon ieu bati. Bati. Kayak itu tuh mah anjingnya. Anjing kayak itu. Ya, anjingnya. Goyang. Goyang, Bang. Goyangna kurang macet. Oh, macekeun. Alah. Bin. Goyang, tangannya goyang. Tangannya goyang. Kenapa? Senyum. Sorry. Senyum.